urang balik ka Ima geus paroe kusabab Emah jeung Putri geus sarare. Bapak teh nu geger-geger panto menta panglukakeun panto ngan eueuh nu ngadenge. Assalamualaikum. 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 Ya, sakit Pak. Bapak Mas Uwi. Apa sih? Gila amat kok neng mau ke oge. Kamuran ada mau ge loba pagawean di mana? Oh, ke mana Wil? Nanti Bapak pulang ke Jakarta teh kali ke Bali. Kaisukanana. Bapak Tiola lama pegawai. Bapak teh ka mana gini yang ngalahin teuing? Oh, si Bapak teh. Geus Neng, ayeuna Aya nama Neng Mamela we nya. Di pikiran geus Bapak. Neng, atau kamu ada pikiran Neng teh? Sok kenapa coba tamat tak? Tah makanan kesukaan teh. Putri mangkat ka sakola lempang bari jeung mikiran wae cina lamun aya masalah teh sok jadi pikiran wae. Pas barudak ka ngariung ngomongkeun tugas, ujug-ujug Putri teh datang bari jeung banget teh meuni barang. Lah parepal teh asup ka kelas, teras ngajelaskeun pelajaran. Pas Bapak ngajelaskeun teh, Putri kalah ngahuleung wae jiga nu teu ngadengikeun. Teulilah parepal nyamperkeun ka meja Putri. Putri, naon maneh ngahuleung mah kita nih? Kumaha jadi Bapak? Masih belajar teh lah, fokus. Terus Pak tadi pedulikan sama mah. Apa masalah sih hidup mah? Jadi mah gitu dah. Pak, karena apa sama kaulang wae, kaulang kenaon beureun. Utang si kaulang Pak. Itu mah kebetulan teh. Geus ayeuna urang siap-siap bikin balik. Ayo mah, dia heula dah. Nah, mama kemarin doaan. Ya. Sama tambah deui. Blokir. Putri, dan mau sih kalau bulan ada kabar masalah pas itu, dan kurang. Oh, emangnya kunaon kalau bukan si Putri? Emangnya Putri teh boga masalah di mana? Boleh temenan cuma Nengna. Enggak, ya udah ke kumaha. Tinggal kumaha udah. Ayo. Can ditutup coba mas, itu batur keur ngomong. Can batur keur ngomong. Oh batur cenah. Di Ima. Adegan 3. Waalaikumsalam. Neng, Mas Uwi. Aduh, si Neng tadi Mas Uwi. Kemana sekolahnya? Dia Mamela. Masak makanan kesukaan Nengnya. Neng geus bade mang ayeuna. Gedeungnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Mas Uwi. Tumben Bapak Uwi. Itu baru. Blocking. Bapak. Ada eta naon? Naon urang oge? Eta tadi bener-bener naon? Ieu bisa ngomong. Bapak. Jadi kan Bapak teh digawe teh kos situ. Sama kana wae ngomong ke maneh. Berarti dugaan Mas sama ieu bener dong. Gitu. Bohong. Iya.
ngomong nanaon. Isukanana putri teh sakola ngan beungeutna kusut, bajuna ge terapi. Teu siga biasana. Bener-bener kos jelema anu geus teu boga sumanget hirup deui. Banget jelema. Mana kunaon? Udah masalah wae. Langking. Udah suaranya ke Luna Icing. Nah, ini saya udah minggu jemuran. Mana? Ayo. Parut. Ini kurang tinggalkan. Tutup. Kalau mah suara leutik ini kan. Kenapa? Hirup pasti mah. Ya naon? Ya, Pak. Asalnya kudu pas gede wah gunana. Kalangan mereka nyeri mau dikolot. Tidak mau apa di pas dikeluarin teh. Capek, Pak. Kenapa? Kenapa? Kalau pas di ingin aku beli. Ya, Pak. Balik sakola, Nilka jeung Ilma teh ka imahna Putri. Nah, bade naroskeun kunaon sih sebenarnya kaayaan si Putri teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Neng. Aya naon, Neng? Assalamualaikum. Ayo duduk, Neng. Duduk. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ayo duduk, Neng. Aya naon? Maaf, kita bari naros, Pak. Yakin. Jadi si Putri teh sama kamu wae nya di sekolahnya. Dia we nya. Mana yang kan